Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Nana dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh. Nyanak hiji jejer cariyos samaga ham ti ilang. Ayeuna teh bagian anu ka 26. Urang neraskeun deui hanca garapan anu katunda waktos dinten kamari tos dugikeun ka si Jabrig tos uih deui ka patempatanana Kiblong nya telah ditarosku si Keling kitu pami telepat mah. Kintun-kintuna mah kanggo bara Sunda wae di mana ayana anu sami-sami nuju ngadangukeun kana pidangan dongeng ti Mang ieu. Bara Sunda sumangatuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos i pidangan dongeng ku Mang Sejadi teraskeun deui. Wilujeng kadangukeun. Cabrik di mana wae ari laing? Kuring neneangan si laing kitu tadi kaneh. Ai lain rek ini teh jeung kuring kapanan? Pikeun malurus si omen jeung anu ngiwatna teh. Ceuk si Keling. Kela sakadung mah. Capek yeuh dewek karek geus neang mencek ge teh euy. Panas di udag ari pek teh kalaka kabur. Ceuk si Jabrig bisa we ngomongna teh. Ngejarkeun teh geus ngudag mencek cenah. Kitunya. Sok atuh reuh heula. Sakedeung mah engke lamun geus teu capek urang jeung kuring neangan anu ngewat ka si omen teh euy bisi ngadat Kiblong. Ceuk si Keling. Nya Keling teh mah si Jabrig bari diuk nyarane kana sahanapeun tangkal. Kocapkeun deui ayeuna si Domar baraya harita basa si Jabrig ngaleos ninggalkeun manehna sorangan. Si Domar teu kungsi lila geus eling deui tina kapaehanana tuluy manehna nguneang hudang. Diuk dina luhureun nyukut geus kitu nyabakan kana beungeutna anu karasa nyeri balas ditonyokan ku si Jabrig. Si Domar tuluy ngagideugeun sirahna meureun karasa lieur tayohna wae pok ngagarentes sorangan. Awas ya Jabrig, diala bongohna ku dewek sia moal matakeun hees keur dewek lamun can bisa males kanyari ka sia. Ceuk si Domar. Geus kitu manehna nangtung bari jeung rada rumanggieung nangtungna oge tuluy leumpang rek muru deui ka tempatna Kiblong. Tapi karek oge leumpangna teh can pati jauh jadinya. Si Domar katenyo rentang-rentang aya 2 jalma anu keur leumpang di jalan jajahan muru kadinyakeun atuh si Domar ngaraneg heula bari nguriwed kana satukangeun rungkun ari panonna mencrong kanuduaan anu keur aleumpang muru ka lebah manehna. Sanggeus disidik-sidik ku si Domar serengeh manehna nyerengeh bari kadenge nyarita sorangan. Kabeneran sia Jabrig, sia ayeuna keur leumpang ka dieu keun. Awas ulah sambat kaniaya sia. Ceuk si Domar bari tuluy mencrong kanu keur laleumpang sing horeng eta 2 jalma anu keur laleumpang teh si Jabrig jeung si Keling anu rek neangan si omen teh.
anu duaan teu apaleun yen dihareupeun jalan anu rek di sorang ku maranehna teh aya saurang jalma nu keur nyumput bari ngawaskeun ka maranehanana duaan. Teu lah kadenge si Keling nyarita ka si Jabrik. Lain urang teh na kira-kirana rek ka mana yeuh neangan si Omen jeung nu ngiwatna teh? Jabrik, tanya si Keling ka si Jabrik anu keur leumpang sagigireun manehna. Teuing Keling, dewek ge lieur euy. Teuing kudu ka mana maluruhna. Tapi nya ka mana we lah. Sugana tuh ari ku di teangan mah panggih euy. Temal si Jabrik. Nya tapi kumaha Jabrik lamun ku urang anu duaan nepi teu kapanggihna. Nah Ki Bolong moal ngadat ka urang duaan euy. Ceuk si Keling. Nya ari ngadat mah pasti euy. Tapi dadala dikumahakeun deui atuh. Ari geus teu kapanggih rek dikumaha tuh. Sababna neangan jalma hirup mah hese beda jeung neangan jalma nu paeh euy. Gara-gara si Domar ieu sakabeh teh. Dewek jadi kabawa ripuh yeuh. Temal si Jabrik. Barang si Jabrik jeung si Keling geus nepi ka tempat nyumputna si Domar, harita si Domar satu kangen rungkun manehna nyabut bedogna si rompang anu diselipkeun dina balik baju manehna. Geus anu duaan nukangan si Domar, jeleng si Domar loncat tina satu kangen rungkun bari ngayunkeun bedog si rompang kana beuheung katuhuna si Jabrik anu keur leumpang nukangan ka manehna. Hiu eta bedog meninga ngolepat nyamber kana beuheungna si Jabrik. Ari si Jabrik anu keur jongjon we leumpang bari ngawarangkung jeung si Keling. Manehna teu apaleun yen aya bedog di satu kangen manehna anu keur ngolepat ngarah kana beuheungna. Atuh teu anta parah deui. Hiu kecerok bedog si rompang ngahanca kana beuheungna si Jabrik. Meni ampir-ampiran sapat atuh eta beuheungna si Jabrik teh. Malah mah teu kungsi ngagoak-goak acan si Jabrikna oge. Bro, awak si Jabrik rubuh nangkuban dina taneuh. Ari si Keling nenyo si Jabrik jol ti kusruk bari jeung nangkuban tuluy manehna ngareret ka tukang. Karek oge ngaliuk sirahna ka tukang. Bedog si rompang geus ngolepat meuni teh katuturkeun ku panon ngahanca kana beuheung katuhuna si Keling. Hiu kecerok. Bro, si Keling namru bari jeung goyang getih tina beuheungna. Ngakoler sagigireun si Jabrik anu geus teu nyawaan. Sanggeus ku si Domar katenyo yen anu duaan teh geus teu nyarawaan, buus bedog si rompang diselipkeun deui kana sajeroeun bajuna. Geus kitu eta anu duaan teh digalusur bangkena. Awakna dibawa ka tempat anu rada jauh ti dinya. Sanggeus dikira aman pok si Domar kadenge nyarita sorangan. Hakan sia Jabrik. Jor geura mantong sia ka akhirat. Geura panggihan si Karjo anu jadi sobat sia. Aing ngarasa puas ayeuna mah. Buangan berjumago sia ka dewek. Ceuk si Domar. Geus kitu nu duaan ditinggalkeun ku manehna. Si Domar tuluy leumpang deui rek muru ka tempatna Ki Bolong jeung pada baturna. Angin peuting ngahiliwir nebakana tatangkalan. Meni pating saleor kadengena.
milunyaksian dina peuting harita yen geus aya Rajapati anu tumiba kanuduaan nyatana ka si Jabrig jeung si Keling anu dibinasa alatan di Rogahala kuno jadi baturna sorangan. Hawa dieta pileuweungan beuki dieu teh beuki tiis we karasana sabab wanci geus mimiti ngarayap ka peuting bulan anu biasana caang dina peuting eta mah anu nemongan pon kitu deui bentang anu biasana baranang teh harita mah teu hiji acan anu kaluar tina panyumputanana nu katenyongan saukur mega hideung anu ngadingding dina luhur langit nambah moekan ka eta pileuweungan. Kocapkeun deui ayeuna si Domar anu geus nepi ka tempatna Ki Belong gek si Domar diuk dina luhureun jukut bari nyarandekeun awakna kana tangkal anu aya di buruan imahna Ki Belong. Teula kurunyung aya anu nyampeurkeun ka lebah si Domar sing horeng si jangkung anu kadenya teh gek manehna diuk pigireun si Domar geus kitu pok nyarita ka si Domar. Geus ti mana ileng teh Domar? Ti tadi karek temu euy. Jeung eta kunaon baju meuni kalotor kitu? Tanya si jangkung bari mancrong kana bajuna si Domar. Anu memang sanyana eta baju teh pinuh ku taneuh pon kitu deui buukna oge sarua meuni buladig tadi geus galungan jeung Bagong dewek teh pas dewek keur kiih di satukangeun tangkal panya dewek teh Bagong anu nyuruduk jangkung tema si Domar. Oh si laing teh di seruduk Bagong Domar? Jangkung. Aya wae euy. Ceuk si Domar. Lain ari si Jabrig jeung si Keling. Nah kamarana? Teu katenyo. Tanya si Domar ka si Jangkung. Pura-pura teu apal we manehna teh. Si Jabrig mah init kapanan? Jeung si Keling rek malurusi omen teh cenah jeung nu ngiwatna Domar. Ceuk si Jangkung. Kitu nya euy. Syukur ari kitu mah. Dewek rek hese lah tuh aya nama Jangkung. Mun asa ring sok kieu awak. Balas galungan tadi jeung Bagong euy. Ceuk si Domar bari ngagalehe dina luhureun jukut. Nya sok Domar. Ari rek hees mah sarua kuring geus ngarasa teu nuyeuh. Teh mah si Jangkung bari ngaleos ninggalkeun si Domar sorangan anu keur ngagalehe dina luhureun jukut. Kaayaan di eta tempat wanci geus maju ka tengah peuting. Hawa beuki tiis nyemutan ka sabudeureunana. Anak buahna Ki Belong katenyo geus sarare kabeh ge sehingga loler we di buruan imah Ki Belong abong geus taruman deui hirupna di jero leuweung. Kawas anu areuweuh katiris we sanajan hawa geus karasa nyecep oge. Sora anu kerek meuni gurger pating salegor patembalan jeung pada baturna payahna wae ngarasa carape meureunaan maranehna teh sanggeus tadi beurang tarung jeung urang lemur Cikotok dipirig ku sora jangkrik anu ngikrik dikendangan ku sora gaang anu sok rajeun sakapeung mah kadenge. Cag urang tuna heula kaayaanana di tempatna Ki Belong anu keur sarare pating salegor. Ayeuna urang nyaritakeun deui Rasid jeung pada baturna anu geus mimiti deukeut
ka tempatna Ki Belong. Harita Rasid jeung pada baturna katenyo keur rareureuh heula di tempat anu tepati jauh ka tempatna Ki Belong. Telila kadenge sora si Omen anu nyarita ka Rasid. Sid, kira-kirana di mana tempatna Ki Belong jeung pada baturna teh? Kita tadi geus diasruk kapanan ku urang. Ye leuweung teh. Tapi can kapanggih wae nya Sid. Ceuk si Omen bari ngareret ka Rasid nu keur diuk di gigireunana. Sabar we heula men. Datang tuna oge ari kulela mah bakal kapanggih. Ngan lamun numutkeun pirasat kuring mah tempatna Ki Belong teh geus teu jauh deui ti dieu men. Ku kituna kade sing leuwih hati-hati bisi Ki Belong jeung pada baturna geus nganyahokeun kana kadaratanganana urang ka dieu teh men. Ceuk Rasid. Kitu nya Sid. Wing mah yang buburu pangeng nah jeung si Domar teh mani geus cangkeul nya. Leungeun Sid. Tembal si Omen. Nya hayo tuh. Ayeuna urang reuyeul deui sabab geus kita tadi kapanan rareureuh di dieu teh. Ceuk Rasid. Nya hayo tuh. Ayo ah. Urang ngalempang deui eta mah. Ceuk si Omen nyarita ka batur-baturna anu sejen. Atuh jung kabeh carengkat tina diukna geus kitu lempang deui murungetan. Mapai-mapai jalan jajahan. Tepati jauh di tempat reureuhna anu tadi. Di hareupeun jalan anu rek diliwatan ku Rasid jeung pada baturna aya jalan anu mengkol kakatuhu. An eta jalan teh teu gede, kawas jalan jajahan. Rag Rasid ngaraneg mun kitu deui anu sejen. Mang, kira-kira nana harek nyokot jalan anu mana ayeuna urang teh? Nah jalan anu ieu wae anu tuluy lempeng ka wetan atau rek nyokot anu ka dieu mang? Anu kakatuhu? Tanya Rasid kasih Jadog anu keur nangtung di satu kangen manehna. Ari coba mang mah mending nyokot jalan anu ieu jang anu kakatuhu ieu. Sabab ari jalan anu ieu mah kabanan jalan jajahan anu paratna bisa ka lembur mamang teh. Ta urang cobaan weh ayeuna mah jalan anu ka dieu jang. Ceuk si Jadog. Kitu nya mang. Hayu atuh urang nyokot jalan anu ieu we ayeuna mah. Tembal Rasid bari lempang nyokot jalan anu kakatuhu. Bring anu sejena oge lalempang deui nuturkeun Rasid anu lempang pangheulana. Sabab eta jalan teh rada leutik teu bisa page geye lempangna. Sanggeus eta areutan rada jauh lempangna di hareupeun jalan anu rek di sorang ku Rasid jeung pada baturna. Katenyo aya imah meuni gede ari buruanana meuni lalega. Di eta buruan katempo aya anu keur pating galoler keur sarare katojo ku cahya cempor anu kekelencesan ketebak ku angin dipasang dina tihang imah. Rag Rasid jeung anu sejena ngaraneg tuluy mencrong ka hareup anu teu pati jauh ti dinya. Men tempo ku laing di hareup aya imah anu kacida gedena jeung di buruanana katempo aya anu keur singgaloler keur sare. Kawas nama ieu teh patempotanna Ki Belong men. Ceuk Rasid nyarita ka si Omen. Nya Sid, di hareup aya imahnya. Dikeuna mah imahna Ki Belong teh Sid. Aya tong urang sampeurkeun.
Cek si Omen nya hayu men ngan kade ngadeukeutanana kudu bari rencepan ulah nepikeun ka ngagarewahkeun maranehanana. Urang intip heula sabaraha lobana jalma anu aya di tempat eta teh jeung sakumaha gedena kakuatan maranehanana. Tangke lamun sakira-kirana geus alus waktuna karek ku urang-urang gempur men. Nya siap lah singit ade batur-batur sing hati-hati nya ngadeukeutanana ulah rek ngagawah ya. Tangke cek kitu cek kieu mah tunggu we parentah ti batur uing nya. Ceuk si Omen nyarita ka anu sejena. Siap cenah tembak anu sejen. Geus kitu Rasid jeung pada baturna ketayepan nyampeurkeun ka tempatna jalma anu keur sarare di buruan. Beuki lila beuki deukeut we kanu sarare teh sorana mimiti kadenge ku si Omen meuni gandeng kanu keur sarare teh meuni kerek patemalan jeung pada baturna. Reg si Omen ngaraneg heula tuluy mancrong ka jalma anu keur ngagoler dina handapeun tangkal anu aya di dinya. Rada misah tinu sejena eta jalma anu keur sarare di handapeun tangkal teh. Ari itu nu keur hees bae ditu saha nya? Nah rada misahkeun maneh heesna teh. Penasaran rek ditenyok kuing mah. Ceuk si Omen bari keketayepan nyampeurkeun ka jalma anu keur kerek dina handapeun tangkal kai. Teu lila gok si Omen anyog ka eta jalma tuluy ku si Omen di tenget-tenget eta jalma anu keur sare teh. Barang geus sidik gebeg si Omen meuni ngagebeg bari jeung campur atoh kituna teh sabab jalma anu keur sare bari jeung kerek handapeun tangkal teh sing horeng si Domar musuh wuyutan manehna. Lakadalah geningan sia Domar anu keur hees teh si geningan sia hanya dewek bagong tadi mah euy sabab eta we meuni sesengor kitu kadengena oge. Ari si rompangna diteuneun di mananya ku si domba teh ya. Ceuk si Omen bari jeung nitenan ka si Domar anu keur sare bari nyangigir ka kenca. Teu lila kulisik awak si Domar usik atuh rengkog si Omen teh rada ngarengkog bari jeung ngedepong di sagigireun si Domar. Geus kitu blak awak si Domar nangkarak sarena teh. Ari baju kampretna meuni ngaliglag nembongkeun dada anu rebok ku bulu da puguh teu dikancingkeun eta pangsi teh. Geus kitu we meureunan setelanana atuh bedog si rompang anu nyelap dina beuteungna si Domar katenyo ku si Omen. Perahna meuni nyemul ka luhur sajajar jeung bujalna si Domar. Si Omen meuni curinghak nenyo bedog si rompang teh. Eta bedog dewek aya di dieu geuningan nyelap dina beuteungna si Domar. Kumaha nyokotna nya? Ari rek dicabut bisi lilir si Domarna gini. Ari rek didagor kuluna ku batu tangtuna oge ngagoak bakal ngagarwahkeun kanu sejena. Dah bingung weuing nya kudu kumaha lamun geus kieu nya. Ceuk si Omen bari tuluy kadeuketan kana beuteungna si Domar anu keur nangkarak bengkang. Ragamang leungeun si Omen mimiti ngaragamang kana perah bedogna si rompang. Barang oge arek kep nyepengan kana eta perah bedog
kadenge suara si Domar anu nyarita. Akan sia ku sia jabri modal sia main nama cek si Domar atau si Omen meniruasin manehna panyate keur ngajak nyarita jeung manehna sing horeng keur ngalinur si Domar teh. Tuanya dewek mah sia teh ngomong ka Wing Domar sing horeng ngalinur sia. Cek si Omen bari ngatayep deui ngadeukeutan si Domar geus kitu ragamang leungeunna ngaragamang deui kana perah bedog si Rompang. Gep eta perah bedog teh kacepeng ku si Omen tuluy lalaunan bedog di bedol ka luhur bari jeung rutret nenjoan kana panonna si Domar sabab bisi hudang cenah. Ari eta bedog rada paguh ditarikna teh deui sabab kateken ku beuteungna si Domar anu budayut. Arese deui dicabutna ya. Kateken ku beuteungna si domba ya. Mun budayut kieu atuh. Ieu beuteung si laing teh Domar. Teu beda we jeung kebo sia mah. Ceuk si Omen bari tuluy ngakalan kana bedog sangkan si Rompang bisa kacabut ku manehna kulisik si Domar katenyo ngulisik bari jeung nyangigir ka belah katuhu si Omen bati ngareng hape narik napas jerona bari jeung perah bedog mah tuluy dicepengan ku si Omen. Rek dibodol we udawek mah lamun hudang naon susahna lah tarok we ku bedog. Ceuk si Omen bari tuluy nyabut bedog si Rompang anu nyelip dina beuteungna si Domar. Teu lila bolonyon eta bedog teh kacabut ku si Omen. Teu burung beunang we sia akhirna mah ya ieu laeng teh Rompang. Ayo milu deui jeung dewek. Ulah jeung jelema kieu. Ieu mah lebokeun tetelo. Jelema kieu mah ya. Domar. Lamun uing teu boga sifat kesatria sia. Si laing geus dibinasa ku uing teh. Ngan ari uing mah cadung nah. Nanyo musuh anu keur hees. Ari kudu dibinasa ku uing mah. Eueuh ti dituna sia. Engkewe lamun si laing geus hudang urang tarung jeung uing teu kudu make bedog lah urang ngadu peureup we saha nu teuas artina eta nu jago sia sabab lamun make bedog mah sakedeung teuing karunya kanu ngadengikeunana sia. Ceuk si Omen bari nyelipkeun bedogna kana sajeroeun bajuna. Geus kitu manehna ngatayep deui jauhan si Domar anu keur kerek meuni nyegrek. Sanggeus si Omen aya di sagigireun Rasid. Pok Rasid kadenge nyarita ka si Omen. Geus di mana ari ilaing men? Ceuk Rasid anu keur ngawaskeun ka batur-baturna Kiblong. Uing teh geus nyekot bedog uing sing geus meunang deui ayeuna mah bedog si Rompang teh ti leungeunna si Domar anu keur sare dina hanapeun tangkal kai tuh. Ceuk si Omen. Nya syukur atuh hari kitu mah men. Hari bedog ilaing geus kacekel deui ku ilaing mah. Tema Rasid. Sid. Tayana rek tuluy kumaha? Tanya si Omen. Ayeuna mah kuring rek noong heula ka jero imah, men. Hayang ngayakinkeun aya sabaraha urang anu keur area di jero teh. Ari katamponna ku kuring mah aya duaan anu di jero imah teh. Ngan sakan leuwih yakin kuring rek
naon heula ka jero men. Ceuk Rasid bari tuluy lempang ninggalkeun si Omen ngatayep ngadeukeutan ka imahna Ki Belong anu di jerona ngan saukur duaan. Nyatana Ki Belong jeung Ki Baraja sanggeus Rasid aya di satukangeun imahna tuluy Rasid noong ka jero imah nya we di jero imah teh ngan saukur duaan anu keur singga loler bari jeung kerek nya we geuning di jero teh aya duaan jalma sigana mah Ki Belong jeung baturna meureun anu saurang deui mah. Ceuk Rasid geus kitu manehna nguliwat deui balik ka tempatna anu tadi di dinya nyampak si Omen anu keur nenyokeun anu keur sarare di buruan. Kumaha Sid? Geus ditong teh? Tanya si Omen. Geus men. Nya we geuning aya duaan anu keur sarare di jero teh. Sigana mah Ki Belong jeung baturna deui anu saurang mah men. Teu mah Rasid. Kitu nya Sid. Tuluy rek kumaha tong lamun geus kieu nya? Ceuk si Omen. Urang tungguan we nepi ka isuk mah men. Sabab pantrang keur urang mah lamun nyerang ka musuh dina kayaan teu walakaya. Kitu nya Sid. Artina sapamikiran atoh jeung uing ari kitu mah. Nya men. Urang dagoan nepi ka isuk we. Lamun maranehna geus harudang karek urang sampeurkeun ku urang. Ceuk Rasid. Geus kitu maranehna ngajarauhan heula eta patempatan rek ngadon rareureuh heula cenah bari nungguan wanci isuk. Kocapkeun isukna baraya. Kira wanci haneut moyan Ki Belong jeung pada baturna geus katenyo sing kulisik tina sarena. Malah mah Ki Belong jeung Ki Baraja katempo geus dariuk dina palupuh bari jeung ngenyot ududna sewang-sewangan. Kituna teh bari nyuruput si kopi haneut anu geus disadiaan ku anak buahna Ki Belong. Teu heula kadenge Ki Baraja nyarita ka Ki Belong. Belong, ayeuna rek kumaha? Pilampaheun anjeun teh? Tanya Ki Baraja. Ayeuna mah urang dagoan we heula. Si Jabrik jeung si Keling anu keur neangan jalma anu geus ngiwat si Omen teh Ki Baraja. Tangge lamun geus aya bejana urang rengsekeun heula ku urang. Lamun geus rengsek kabeh ieu masalah kapanan jongjon ka urangna oge. Ki Baraja. Teu moal Ki Belong. Kitunya Belong. Ya Ki Baraja. Sabab hayang beres heula ieu sakabeh masalah anu ngahalangan kana pagawean kuring. Lamun geus beres mah kapanan jongjon Ki Baraja. Moal aya deui nu rek ngagokan kana pagawean urang. Ceuk Ki Belong. Nya ari kitu mah. Kumaha dena we Belong? Tembal Ki Baraja. Cag urang tunah heula Ki Belong jeung Ki Baraja baraya. Ayeuna urang kocapkeun deui si Domar. Sanggeus si Domar hudang tina sarena, tuluy si Domar nyaranekeun deui awakna kana tangkal kai anu aya di dinya. Manehna can nyadar yen bedog si rompang anu diselipkeun dina satukangeun bajuna teh geus eueuh ti manehna. Si Domar mancrong ka batur-baturna anu karek sing kulisik harudang. Teu kadenge si Domar nyarita sorangan. Ayeuna batur-batur aing geus areuh di dieu. Sindil geus paeh ku si Omen. Atuh anu tiluan deui teuing ka mana? Aing cuma aya di dieu oge. Mendingan aing kene ti dieu lawan ke carana mah. Leuwih hade lamun aya kasempatan mah
mendingan kabur ya aing teh dia misah ti kebelong jeung pada batur-baturna lah ceuk pamikirna si Domar geus boga niat yen manehna rek kabur ti kebelong jeung pada baturna sabab keur manehna mah da ditu nya oge cenah rek naon batur-baturna oge geus arareuweuh kabeh geus kitu jeung manehna nangtung maksudna merek ngadon kacai anu aya dilebakeun eta tempat barang si Domar keur jongjon we leumpang sorangan rek tuluy kacai teu kanyahoan tina sajeroeun rungkun aya nu ngajleng bari ngahadang ka manehna atuh si Domar mending ngarenjag nanyo aya jalma nu ngahalangan kana jajalaneun manehna teh reg si Domar ngaraneg bari mencrong ka hareup ka jalma anu ngahalangan jajalaneun manehna teu lila eta jalma anu ngahalangan kana jajalaneun si Domar teh kadenge nyarita ka si Domar eureun sia Domar tak komar-komar rek ka mana ilaing aya tanya eta jalma sing horeng eta jalma teh si Omen baraya anu geus ngintip ti peutingna keneh atuh si Domar mending ngarenjag barang nanyo si Omen aya ngabedega di hareupeun manehna teh sasia si Omen sia teh tanya si Domar bari mencrong ka si Omen nya Domar dewek ya si Omen Jawarati lemur Cihoe anak buahna Jorot teh sia anu rek ngeureunkeun kana sakabeh pagawean ilaing jeung batur si laing sakabeh ayo urang ijen patutunggalan jeung dewek Domar ayeuna mah di dieu eueuh sasaha sia bintang si laing jeung dewek moal aya anu pipilueun ayo urang nyepeng sabuk milang tatu jeung dewek urang silih pilihan kulit anu ipis tulang anu rangu daging anu hipo untu anu baus ya sok rek main pereup atawa main pakarang euy siap uing mah bisi hayang rada lila tarungna teu naon ku pereup oge bisi hayang leuwih gancang ilaing panggijeung si Nil pon kitu deui si Karjo ieu yeuh jalana ceuk si Omen bari jeung mesat bedog si rompang tina sajeroeun bajuna ari si Domar barang nanyo si Omen mesat bedog si rompang tina sajeroeun bajuna manehna mah dicolohok atuh tuluy leungeunna rumpa-rampa kana sajeroeun bajuna tetela bedog si rompang teh geus eueuh ti manehna neangan naon si Domar neangan ieu sia teh ieu mah milik dewek sia tangtuna oge bakal kapimilik deui ku dewek ayo rek kumaha sia ceuk si Omen bari jeung mencrong ka si Domar Barasunda mung sakieu heula hancagarapan dina dinten ayeuna samaga hamnya tilang bagian anu ka-20 genep insyaallah bagian anu ka-27 na kumangsa jadi lajeng deui dina dinten anu saterasna nyuwunkeun dihapunten bilih seueur ka kirangan wilujeng kantun per mio